Aku ada kalau luar monyet wae. Mari nges monyet. Sugan deh, sugan monyet keluar na yo. Empat nomor tembus deh yo lah. Kamari menang pakai mayar Bang Emok. Tujuh jadi opat di mistik 4 kali akil naik bener monyet ya keluar. Assalamualaikum Kang Japra. Oh, waalaikumsalam. Jadi dengan Abdis na kamari menang Akang. Kengin 4 nomor. Wah, saberapa menang na? 2.500.000. Ayam meren saya tikma jeung Abdi. Saya pakai bayar utang. Kayak kamari tagi. Kita kumanya Kang? Cara namanya menang wae. Info. Kok di mana? Ya bagi break. Itu nomornya sok 4 nomor diberi. Abdi kamari masa ngelewat tuh Kang? Tuh 908. Oh, jauh ya mah. ini kuat tahun kalau hari jajan eta angka. Masangnya di mana? Ya tempat biasa, Akang ya tempat biasa kan? Ya jauh ya 40908. Keluar nanti tilu 2 tilu monyet. Jauh. Info. Ya bagi break. Tanyakan. Ya coba angke dah. Bagi break. Minta nomor. Pusing menang. Lumayan kita menang. Ya, bayar utang. Abdi kisah utang doang. Dia pusing sebenarnya nama. Tur pasang kiki lewai kan nggak bejaan info senamang. Ya bagi break. Yang nyaho bener. Tembus 4 nomor. Mujarab teh si Abah. Nyalin mujarab teh kenyataan kan ka Bang Emok lunas. Opat. Lu cukup. Eka bagi break teh syaratna naon kan? Kepira. Arab, ya. Potong, ya. Ponteng, ya. Kopi, sarang bat nyamuk. Itu doang? Iya. Tik amat. Nya seetik, loba-loba ting dah masang lagi seetik. Seetik yang mujarab nomorna. Nyantos tuh Kang. Abdi ade na ka bagi break lain na. Nya mun. Ai Kang tipain Kang ya? Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doakan mudah-mudahan menang jang lah. Duh, Abdi jadi kepikiran kieu euy omongan Kang Japra. Bener tanya nyipo ka baji break teh. Aduh, jadi liar euy. Kayak jauh-jauh. Bohong lagi. Tapi mending dijajal lah sih. Bismillah, iya mah, tugan menang. Jajal guys. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aya naon Jak? Iya bener bah, bumina baji break. Mun Jak, aya naon Jak? Baji breaknya di mananya Pak? Oh, bajibrik. Aya di lebet, nengak kalebet weh. Sok. Aya da. Oh, mohon tuh Pak. Abdi Ya. kalabat ya, punten. Assalamualaikum. Bah. Bah. Jadi Jang, kalabat ja. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam. Bah, punten Bah. Ya. Di mana iya Jang? Iya Bah. Di mana? Sampai. Oh, di Cikampek. Ya. Aya naon ka dieu teh Jang? Iya Bah, cenah kerencan Abdi Abah bisa cenah mere nomor. Insyaallah, ai masalah nomor mah. Tapi dang di dieu nya nyariosna gitu. Eta kan Bah, eta naon wae nya Bah? Sajana. Tasajena teh eta teh Arab ya. Jengkol. Ya. Bonteng. Ya. Anu babarinya. Ya. Sareng paria buruk. Paria buruk terang teh. Terang. Eta paria buruk kan aja buruk. Nanti saya nama orang ka umur karamat teh nya. Nya ieu Bah. Ayo. Jangan situ tuh. Nyantos tuh Bah, Abdi bade nang sasajana heula. Nya sok mangga tuh mangga. Nyiapkeun heula. Nya mangga.
Nah iya sejenang geus KB mudah-mudahan menang 4 angka. Tah ieu bae abdi teh entos KB ya. Oh, Sejen minta ti Abah iya syarat-syaratna abah anu nyeros teh tos sadaya na teh. nya tos aya. Oh, nya mohon. Oh, mungkin mah cekap yang kayak kedapnya jangnya. Nya. Oke. Oke, punten. Ari ujang teh di mana tadi teh? Kampek Di Kampe. Namina saha? lentur Oh, lentur. Mohon lentur. Oh, saya. Tanggal lahirna berajang? 30 Pak. 30. Lewat 2 Poe naon? minggu. Poe Minggu. Wah, halus. Ujang teh ka dieu teh bade naon tujuanna teh nya? Akhir rencangan abdi mah kan ka dieu teh minta nomor. Oh, nya. Nah, abdi mah minta buntut teh Kang. Sugan Oh. hoki wae ieu mah. Anu kamari si Japrat teh nya nu minta nomor ka teh Nya, abad. eta. Oh, eta. Nya. Ari ujang hayang naon? Sayang buntut teh Hayang sugan hoki. buntut tugan hoki. Oh, nya. Iyalah nya, apa orang manggil heula ieu ya. Anu ngageugeuh umur keramat ya. Dugan di Jabah gitu nya. Nya Pak. Abah mah henteu bisa naon. Iya ya, nu bakal mere mah Nya. akam keramat Nya. cicing. Jabah bangun. Weh, bangun. Udang tong sarewe ya. Ya budak cenah yang minta buntut cenah yang oke. Keluar. Ikun aon coba. Aya naon jang. Abdi bere minta buntut ih sarang abasanya. Oh. Abah Ibon. Ujang teh ka dieu teh tujuanana arek naon. Abdi bade minta buntut bah. Oh, buntut. Ya tos ke dilaksanakeun ku Abah Imonnya. Iya bah. Kan ieu syaratna naon-naon. Tadi abdi tita mawa eta bonteng buruk. Terus jeung arak 2 kopi weh. Mana bonteng buruk. Jeung es teh jus nongko tah. Coba candak kabahkeun pasihkeun. Ya punten ya bah. Ya ku Abah rek dicobiannya. Bapak dipakai sangu mah. Bener enak ujang. Hari arak mana arak. Aduh, iya aya tuh bah. Sok bukakeun coba. Bisi hayang jetu mah nomorna. Aduh, Oh, bener jak. Arakna meniliar. Ketik tu asa ngagloser. Karasaan mah Abah teh leumpang ge asa ngalaya. Mana kopina jang? iya bah punten kopina. Menikmat kopi teh. Kopi nani ujang? Kopi kapal api bah. Pantes. Asan teh asa hampa. Hari bontengna mana? Nah, bonteng iya bah, nu panjang. Oh iya, raos. Tah jang, ya nama mun caya herangna mana? Cerang. Heeh. Ayo nama jang tos ka lakonan ku Abah Imonnya. Nya. Ayo nama wayana ujang nyedet mat nyamuk. Oh, nya siapa? So. Nah, tos nyedet mat nyamuk ujang teh gudag-gidegnya 3 kali. Tirahna Nya. terus buntutna goyang-goyang bujurna 3 kali. Rek pangkat pamitan Abah nuhun abi dipasian buntut gitunya. Nya bah. Ah, aya nama Abah rek balik. Iya ring Abah jang. Iya. Tadi nyerosna cenah jang anu ngageugeuh ieu ya. Anu Abdi keramat teh. Abdi Naon, dibere Teh? syarat me menang buntut. Heeh, naon cenah? Kita Tadi teh kieu bah. tidak kumaha. Udah gideg bohong jeung hulu. Oh, gitu nya. Oh, gitu. Gutak-gutak gual geol. Nya. Oh,
Dibohong. Oh gitu. Iya, Pak. Oh gitu hungkul. Nya. Oh naon deh. Oh, deui sih bah cuman gitu doang. Oh syukurlah. Muga-mugahan nya jangnya Nya. dijabah gitu. Nya. Dah abah mah teu bisa kumaha abah mah pelantara doang. Nya. Nya nya menang jeung teu nama teu anyaho abah mah. Nya. Da ieu anu ieu nu ngagegeun. Nah sumur keramat ieu Nya, Bah. nyanta saya kitu we nya jang nya. Nya, Bah. Bilih ujang bade eta masuk deh laksanakeun Nya, anu tadi omongan tadi teh. Nya, Bah. Nya carana kitu. Nya. Kumaha tadi teh? Iya. Udah gitu dulu jeung bool. Oh gitu. Udah Nya. gitu gua geol hulu jeung bool. Nya. Geus atuh. Nyantos tuh bah, abdi langsung pamit wae lah. Oh rek pamit wae jang. Nya, ayo bah. Nah, sing selamat jang jalan Nya, nya. nya. Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Butak gitek gua geol, butak gitek gua geol, bool luntur hayu dibutak, butak gitek geol. Duh, mantap syarat Kang Japra teh. Siapa? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mantep bah. Mantap. Kang, nya pokona mah. Manang Abana. Ah, nya pasti atuh eta mah. nomor Abdi minta buntut. minta butut. Nya. Sabaraha? Duka teh apa leta nama? Sabaraha nama? Eta syaratna kumaha? Ai syarat mah tita butak gitek bool. Gitu doang. Itu doang. Nya. Arek dipasangan nomor sabaraha sih? Abdi teu nyawa. Nah, gagal itu nyaut mah tuh nomornya. Abdi minta buntut doang. Butut doang. Nya. Iya ge, kok atuh ya? Naon anu atuh? Wah, Coba tuh nyari atuh. waduh hinang. Siapa? Dah siasa. Kalau minta butut ya minta mah nomor, 4 nomor. Mana minta naon? Buntut. Bere buntut. Iku mahanya Kang. Ya, ya kumaha tadi namanya minta butut. Lah geus cari makan. Si ganti lain buntut monyet. Monyet. Sok jang cari di dia, cari. Yo, contohnya paramita kasadaya. Ulah kaedanan togel. Ulah sok ngimpo-ngimpo. Ulah percaya kanu kaharitunya, tah buktina yo. Hayang bengar moal. Hayang ngimpo menang nomor menang henteu, akhirna timbul buntut. Tah sing kuat di mana? Ulah kabawa sakaba-kaba. Ya, itu weh contoh. Jangan ditiru ya. Togel merusak iman. Usir jauh-jauh. Kang Japra.